Sampurasun, tepangkeun nyanyi abdi COVID-19. Abdi lahir di kulawarga corona. Tapi anjeun kedah tebi-tebi ti abdinya. Sabab abdi tiasa nyababkeun babaraha panyakit. Aya babaraha cara nu matak abdi teu betah amun di awak aranjeun. Nu pertama, jadi kebersihan panangan anjeun. Nu kadua, nganggo masker. Tong seueur amin sareng sasatoannya. Jadi kesehatan supados ningkatkeun imunitas anjeun. Tong ririungan oge tong angkat-angkatan. Komo mudik mah atawa abdi nu mudik ka awak anjeun. Tah kitu, pastikeun abdi teu kamot ka awak anjeunnya.